Pak Basri yang terhormat. Itu orang teh keur neangan randa ya kumaha ya. Basri Andreas ya. Basri Andreas. Oh, jadi ngaran teh Basri Andreas. Tuh kan saya mah keturunan luar. Serius? Luar imah. Wah, aing ngasih Naon ya kita nyakeun. urang teh ngaran teh jaga wae euy kumaha carana? Nah, Neangan randa supaya sukses. Coba kiat-kiat suksesna. tah Hiji. eta. Makana kudu ngadegekeun jelema anu pinter. Pinter naonna? Ya atuh anu pinter anu deket jeung pararana. Oh gitu. Atuh deketan. Pak Basri deket. Lain Pak Basri, saya deketan atuh. Kumaha? Pos teu apal wae. Rana mah kok kajijeritan atuh ningali sawana. Heeh, da katincak huluna. Katincak supuna. Kadona di hutang. Minta kajijeritan oge gitu. Pak Basri mah bener-bener terlucu bisa lah. Ya gitu. Lucu ge laku. Lucu aku. Dedeng urang mau saking kali bau teh. Wae mah. Takarak deui urang teh. Urang teh jelema terhormat, tokoh masyarakat saya teh di dieu teh. Tokoh mah loba di pasar ge aya tokoh baju. Ya apal lah urang oge tadi. Dia ngomong-ngomong keur hujan kieu maksudna kiat-kiat mah bugaranna teh kumaha? Pertama na ieu, urang ngadeukeutanna carana. Pertama. Heeh. Hiji-hijina tarana teh boga anak apa henteu. Boga. Deketan heula anakna. Anakna balita tapi aku aing kudu ngadeukeutan orok. Kumaha sih? Nya atuh lamun anakna balita, anak teh mewek wae, tinggal masukkeun kana bedung. Buset dah yang nyumpah atau model anak batur. Jadi kayak kumaha? Kiat-kiat neangan terutama randa. Karena kan kumaha ge pengalamannya sudah ada. Heeh. Saya dina diri si Rana eta beda jeung parawan. Oh. Nah, lamun parawan biasanya milih-milih. Indina kumaha. Lamun si Rana geus teu palah pilih deui. Nampo jelema rada tajir saeutik. Nah, ieu geunahna. Geunahna dipake naon? Da saya mah atuh Kang naon itu? Kang Jaya, poho deui nya. Kang Jaya. Nah, mirip babaturan si Robi. Aing. Mirip bener. Bener mirip eta teh. Si Jaya si Robi teh beda mak cenah. Pak Basri kita bareto tukang ngomong permen ket. Heeh, nya kita gitu. kudu sebenarnya. Nah, geus ki lamun ditinggali wae. Anu pengalaman saya pribadi. Hiji kudu tajir. Kadua boga karisma. Ya kedua karisma teh maksudnya motor karisma. Atuh karisma doang mah wae dibawain bawa lelempangan. Ngeuna wae. Teu si Jaya teu si Robi. Sarua teh jelema teh borokok. Aing sebelum nah gitu. Terus kudu boga skill eta. Kudu boga skill eta. Di mana-mana pan ayeuna teh keur hese deui. Keur paling henteu si awe eta teh disenangkan. Pokona mah unggal apa dibaledog duit we nya. Gitu. Jepret. Heeh. Sok tampilin dra. Bere 2 gepuk dan moal ngamuk atuh. Moal ngamuk ya? Moal. Serius ya? Ih, bom kita meledak kumaha we. Aya duit mah. Aduh. Bisa. Nah gitu. Heula kitu mah nya. Pak Basri. Urang angka. Ieu. Kumaha? Anu teh anu kaduana. Kudu deket jeung dukun. Dukun naon? Nah, hampura ya lain di tah musyrik. Nah, kudu deket jeung dukun. Dukun naon? Dukun teh ayeuna teh aya loba. Dukun naon? Ieu awewe zaman ayeuna. Lamun baheula jeung dukun, braja, apa itu zaman dulu. Ayeuna mah deketan dukunna ieu. Dukunna teh nu ngaranna dukunna teh ieu. Bah iPhone, bah Samsung, bah Vivo. Eta mah ngaranna ge eta ngaranna mah HP atau HP. Eta awewe moal riweuh. HP atau Kubah Jamrong mah lila, kubah Samsung mah jreng. Sakedeung. Eta mah atuh aya kitu mah urang mah pokona mah moal melindung kitu. Urang mah arek numpak getek we lah geus. Ieu susahna teu si Jaya teu si Robi sarua wae. Sok lah geus. Geus balik lah kitu mah. Punten. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu teh Jaya. Kalau mah cari. Mangga.
Lain teh saya teh. Punten nih. Mangga. Arek nanya ngaran si eta Iris. Neng lain Iris. Sanes. Sanes. Piris. Aya. Kak abdi bade ka toilet nya. Oh, mangga. Sigli lawe. Saya tanya si Iris. Ya. Oh, iya. Maaf. Iya. Bentar itu Iris. Sanes. Tapi dia gelisah sarua. Sarua jadi dia. Tuh beda, beda. Sanes. Ini ya diceritakeun. Ini tiis nih. Ada ya. Si jam. Bapak? Ngawur yang si Iris. Jadi itu ingat kemana tangan si Iris teh. Bener itu kan Iris. Sanes. Gua masalah. Atos. Atos. Padahal itu si Iris ayah nya. Iya. Mohon suguhan naon atau gitu Ya. tamu teh. Cai bade. Hah? Tekudu. Pan aya aku. Geus betah. Nya. Geus betah. Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saha dinya aslinya ngaran teh? Nyai. Oh Nyai Iteung ya. Kayak sok nonton kabayan ya. Selina. Sablak. Eta karcep eceng gitu. Asal teh kosongnya sasanya. Nya. Arangkat. Gusti Nu Agung iraha. Kesempatannya. Iraha eceng boga pamajikan koski sopan halimpuh ya Allah. Aing ngarek mapana si Jaya, aing laksana mapana si Jaya ta. Kan atuh bisa laksananya. Mimpi kenyataan ieu. Atuh cok gantian ngomongna ulah eceng wae atuh. Nya. Heeh. Sok bebas ek main. Ya, ningali teh siga di mana gitu. Ah, nu bener. Nya. Naon teh bahasa internet? Abeja. Nu bener. Nya. Di mana nya? Kitu teh. Nya. Teu asingnya. Lain ngomong eceng ieu kamar mana? Nya, mangga. Mana? Rek ka mana? Nya. Ieu lapak ulah neusian. Ulah didikeun aya babaturan ecengnya. Kade. Nya. Kang Eceng, kemana Kang Eceng teh? Kang Eceng Kacina kemana? kacai. Kacai? Nya. Aduh, Kang Eceng kacai. Kemana ya Kang Eceng teh? Kacai. Ih, ninggalin ulah gitu tuh teh. Kumaha tuh Aduh, bener-bener nih kamu ningali bidadari teh kumaha gitu. Geus teuing si Neng mau. si gitu. Ih. Namun saya digemuk ku bidadari mah bener-bener da sayangna nu sayangna teh geus boga. Heeh. Nya, kudunya. Mucan boga mau pas teh nya. Tapi mudah-mudahan sing awet atunya. Tapi ngebugna atuh bener-bener kumaha gitu nya. Kumaha tuh Heeh. Ih, ulah nya rapat kieu tuh ih. Arek ngomong naon? Nyarita naon? Ih. Atuh Neng ulah gitu tuh Neng gaduh ah. Si awet itu ih. Aku jadi Kurang Era ku bidadari mah. Jadi ulah hareup teuing Neng cahayana mantul teh ka urang dulu. Ih, kan aing cahayana kieu. Neng teh bola mata teh ditambahan soplen. Teu. Jadinya biru gitu nih seorang barat. Iya tuh Neng, ulah iya Neng. Urang mah balik we mine. Kenapa? Kemana wae? Urang ini angan kuku. Kumaha ieu yang silis teh? Hah? Yang silis kumaha? Hah? Pokoknya sarua kekuat pada kawan mandi. Emang ke kamar mandi teh keur naon? Naon teu kuat. Pantesan dia mau aing sia sabun barolong goblok. Kuat ningali. Cilis mah eleh atuh ieu mah. Ayeuna mah kieu dengekeun. Kan belah ieu atuh sieu masyarakat. Oh siap lah arek di gian bicarakan pengusaha lakina mah. Moal. Pan SP aya SP surat izin. Naon SP teh? SPK. Dengekeun ayeuna mah urang taman kanak-kanak dengan teh Lilis. Nah, Eta kan pamajikan Kang Eceng geus mabur lah. Bener teu? halus. Kunaon? Halus urang mah alhamdulillah untung. Ulah diuk deui. Untung pamajikan. Urang teh Pokona mah PPKM kieu mah pamajikan mah moal aya di imah. Pulangkeun pamajikan kami toha.
Tah eta arti PPKM teh. Urang teu pamajikan Kami toha anu bener mah. atuh teu meunang atuh Balik ke mana? ieu balik heula eta istirahat balik moal Tadi ieu cuneun teh. balik moal Pamit heula nya. ieu kedeung kan urang arek gempang ayeuna si tetehna mendingan menjauh heula Kunaon menjauh? lamun si teteh terus ka dieu deui ka urang ke cahayana ke urang kalutupan cahaya manehna Mulai. Ayo balik Jauh. iya tuh sini atuh teu meunangnya gitu nya urang balik we nya Neng balik teh teu kuat ya urang balik tetapan cahaya matana. neng atuh neng awas atuh balik Itu di halaman lain mah jadi betah tuh. di dapur neng maafnya assalamualaikum Mas, astagfirullahaladzim. Kapan nikahin Neng teh? Ali mana nih? Lilis. Kaman Hawaii ya, alo ecengnya nah, kaman Neng Hawaii. aya wae di dieu. Kita tadi ge di kolam. Di mana? Di mana? dieu. Neangan geus kalamar. Kamana wae? Nih, neangan kulalang kuling ka ujung-ujung liang cocopet ka luhur lamari ka jero gorobong ka jero laci. Atuh moal aya milarian ka dinya mah. Bahkan mah ningali kana kolam renangnya sakitu heran sugan aya bayangan Neng. Weuh, ka mana sih? Ka mana? Ka mana? Neng teh aya di dieu. Ka mana geus sebagai ka mana? Ka mana? Aya di dieu Neng mah ngantosan teh ilahkan nikahin Neng teh. Sabarnya Lis, sabarnya. Neng mah sabar wae Nanon ge butuh prosesnya. Lain ku teu hayang bener-bener lain putus hayang ngawin Lilisnya. Tapi kan nanon ge kudu perlu pemantapan. Ya. Iya. Perlu mental, perlu urang ketetapan iman, apakah urang mampu jadi imam nya kan dirus nangisnya pana lain arek deui atuh terus nya dari eceng mah ari keur kieu mah serius deket awe ge bari jeung rampang-rampang degan duka teuing sigap keting apa bener nya siga bener mudah-mudahan Allah hari nya Berdoa we kita mah ya aya. nah udah dia terus ya